ketika ayam muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peting kesangan asal udang peting kesangan bebeja ka Bu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere ngeunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh makana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya na terbuka masya Allah jahil atuh ibadah mah ibadah bae weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang asal teu boga sia mah geus akur bae pan asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran bae tahajud deh mas sekarang gitu pan dia mah maju pendi kok ieu tahajud hebat-hebat karung satreuk laku alhamdulillah kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur Tileletik Khari geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohnya nama tapi terbukti jeung loba-loba deui wali-wali Allah anu dimurad ketika letik nage geus kharikul adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia malah zikir nage jang dunia atuh Kifudoli maca sholawat nage jang supaya loba undangan atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku mah usah potong teu beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit nah atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulya kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna nasun kasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial tah khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok tah khatib je di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara tah khatib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon nagara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial tak khatib na dunia bahrun amik kun gori kon asun kasih
dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut eureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah jana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari kitu ka dieu kuari disobodo atuh aing butun teh aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia ye parangsana aja orang pacar memusuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah lamunnya bagi dua mah moal teu bareres nebu kula mah bodoh nya deuk barah deuk teu urusannya na engke ge karasa nya ketika sakaratil maut masa ibadah dibayar engke masih puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya ke ku abah dibere 50.000 oh bere sore benyana mah juga ke mana orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu baheula tabang ngadidik supaya daya puasa nya ke dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nya mah duit teh dicokot ku jasa nah ngadidik bisaan kolot mah bere supaya daek doang engke jadi mikir ka kolot dagun masa menta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh sebenarnya mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliyullah cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili lamun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abu Hasan Azali hese neangan hahalang di hate kula di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere ngeunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya na terbuka masyaallah jahil atuh ibadah mah weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran be tahajud deh geus sekarang itu pan dia mah maju pendik kok ieu tahajud hebat-hebat karung satrek laku alhamdulillah kadituna teu tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah
kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe, atuh pantes. Sia bisa tahajud dia, bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Aya nyaho. Pere teh tuh, parah tuh caknya tuh ya. Pagaweannya na meureun. Nah, itu dek istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah mah nya. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun. Asal ka ditukeun. Malah ka belah dieu nama. Neng, sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus. Aya goblogan di dinya. Tangkorak sia aing kawin deui ge ieu. Nah mulai geus lain ngebagusan deui pamajikan atuh nyayur asem ge dikonengan pantun. Salah pamajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu. Neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate kata dongeng abah bisa aja sata abah. Masya Allah ku bunga-bunga nanya asem teh dikonengan. Ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye. Waduh Masya Allah terus dia diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem dikonengan. Sakitu ge saeutik konengna. Waduh cak salah kieu kumamun isuk loba jasa ye konengna. Masya Allah tak teu ngalemna. Nges sakitu ayana atuh langsung dicarekan. Masya Allah. Nah, iyalah waliullah. Ai daek dahar, itu daek dahar, itu daek ulah. Cekeun geunah. Aduh, isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna. Kayaknya mikir bener teh si aing. diatur teh. Maksudna kumaha? Ulah aya masih wallah. Cara nulis jarah di wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobok Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teu nyahueun pan nyana teu maot nyana mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu hariru. Maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan. Urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mulai Masya Allah Tuan Abdul Qadir teh takkan lelekeun we hibernya namana nusuk unggal peuting kaing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ila hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi didagor wae sia atau lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia atau sih ada nah aya aturan-aturan tersendiri nyingkapkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirrul asrar malah aya nafsuan moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyanahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali
mual gentarku sebab tadi bere karomah biasa baik waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh dik naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkeun karewe mah lain deuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh ya tuh urusan Allah Masya Allah karim kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan tidinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna ge engke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh anu mindahkeun tidak lamak sudah ulah pindah kana lamat lubang lamun eueuh nu mindahkeun nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri guru mursyid moal nyalahan ketika urang pindah rasa nyahoeun nya moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah ya deui sakadar haji mursyid mah atuh lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mantak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah dek ditaikeun dek diturunkeun kumaha Allah iman ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot nah aju kumaha tuh aing nangan al hikmat belah al hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini nah insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin atuh geus kos kitu. Tah. Diatur trek. Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah. Digoda ku dunia teh, digoda ku jabatan teh, digoda ku berbagai nikmat teh. Teu hiji Allah. Ti dieu geus boga kanikmatan. Nah, sakubara mari diangkat jadi wali Allah. Ieu kan di dunia geus tah urusan anak kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jelema zahir ieu tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya nama teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumaha nya bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atuh aya kadang-kadang ka gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa
lamun eueun nu karari itu kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teh jaho si eta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeureuna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae guyana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana nah berangkat geus jadi di akhirat kuari mah wa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tabah dahar ini kumaha aja sahanu mawa kan di mah haji pendiman nu aya gareuh geus aya di mejanya dari dahar pada kemana ini orang cocodot darata itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah daratang gimana cocodot beurit cucurut emang sabangsa ieu jangan wajeng beurit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atuh pan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atuh nya mun nyiduh ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun singgirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe kula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mit lah hampura cek nya anu dek dumpakanna sagede haji pendek teu sudi aing mah atuh teu sudi dumpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuhan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu mah batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus ya Allah bukaan ku orang ayo guys orang di luhur beteng mah ayo pindah ti beteng ka beteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong diteangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah
leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanan. Urang dibere kue cincin ku kabogoh, kabogona urang jauh dideuleuh ku urang. Kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain. Masya Allah, neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na, Masya Allah. Aduh teh bobogohan tolol aja saya tak. Atuh kue cincin di minyak misi kana naonan. Nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun. Teh hayang aing naon anu bogana? Geus. Mandang bibirna kue cincin geus eueuhna naonan. Memandang senyumna kue cincin eueuhna naonan. Kukorbankan segala-galanya untukmu. Nyawaku kuwakafkan untukmu. Budak. Tolol jasa ta bobogohan. Masya Allah, di terik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu. Tanpa harus ada payung, engkau sudah menyejukkan hatiku. Masya Allah, gombal. Lah iyalah. Jadi urang teh kuari mah budak keneh. Urang mun ditanya ibadah aya ka sorga, ibadah aya ka sorga, orok tah kos kitu mah. Ngadahar bodek krisin, embungeun lantaran pait diamisan supaya daek. Nah ieu ge hikmahna maca sholawat, ieu hikmahna maca ieu, urang percaya kana hikmah-hikmah. Kabong bro, engke naon teu. Hiji bae Allah. Ketika geus dibere rasa jeung Allah, geus udah lawanan sorga mah sapira sorga atuh. Japang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah. Ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh ya. Urang makan di waktu aya anu seminggu sekali, anu sebulan sekali. Haji pendek mah lah sorga sakali dong nya nu gitu. Teu deures teh geus sakitu ge. Jatah tadi namanya nama di luar teu bisa ka jero. Di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga. Pen sini pen dah udah. Tadi namanya dah di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna. Sebab kuncina teh kapan kudu Islam. Jadi rogok eueuh kuncian, salatna teu nyangkol, salat teu nyangkol. Jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina. Ngan nyana ka neraka meureun bung, ka sorga teu datang di tengah. Ngan digarrokeun we ku kawin gede pen gitu. Aduh. Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh, tapi langkah urang soba mulaian. Hiji udang ti peuting, kula kapihlan kudu dihandap. Udang biasa normal, ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum. Ayeuna neuleuh ka sisi aya ceklak beres. Aduh, pogon kiai sia. Masya Allah karim. Tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat. Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masyaallah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah. Cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka aing sunah bae kos fardu maneh atuh komo nu fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge diengke-engke hiji jeung asar kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7 istiqomah jam 7 aja kieu Allahumma hadi dicak anak da kok duha sih pakai kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah subhanahu